Aduh, kemarahan aja, sarepi banget. Duh, kemarahan aja sarepi banget. Boro-boro jelema anu satahap jeung aing. Dina nu aya aparat-aparat ge. Bangunna nu malaturan ka aing. Nah, aya pos ya. Bangunna mun ngasolan ngeunaheun ya. Sugan bari nangguan babaturan laliwat. Nah, di pos kosong kemana nungsian anak kita jelema nu darah nusian komo apakah pantas pos kudu dieusian ku pocong Kemana teh? Kita jaga teh. Jaga di mana? Orang nuturkan di dinya. Nu nuturkeun wae aing atuh teh. Kapan setir urah. Naik RT kudu nuturkan urang atuh. Untungna sih nuturkeun aing teh. Aing sorangan lah itu keung sieun. Pokoknya pan pamajikan aing can modal ieu. Modal kunaon? Biasa. Asa buang duit pajak urang mah. Temen tuh jeung RT jeung satu. Oh. Ya ge kuring jadi panggil jeung nu kitu deui ya, dengan barang ya. Mang siapa naon ya modal? Oh, abang-abang ngakan duit kos itu barang. Nah, tujuan sini ke mana teh? Nah, ya orang di alam kieu. Nek ngertean sah orangnya. Ya nyawa tuh dah orang ge ilok sih ngeret Bang Lurah doang jeung RT-nya. Oh, nyawa tuh orang keliling-keliling juga naya. Oh ya tuh. Di alam nuki orang ganti ngertean yo. Heeh. Hei, siapa preman kunaon tinggal dinya? emang tuh menang preman kucing ieu preman ya atuh sarua wae menang daripada ieu pos kosong awan ngeusian mendingan ge dieusian ku urang. Nah, si batuk wae Buset atuh rokok sasi yo. Nikos kieu. Aing mah pan rokona ka rokok Samsu refill. refill Yung menikos kieu. oh refill ngeunah apa refill Ngeunah tibang ladang ngilepan duit batur. duit batur saha? Urang mah duit rakyat urang nya teh. Oh. Tengahkan duit sasa ieu. Duit eta mah tuh. Oh. Sebenarnya sih warga mana sih? Nyebut-nyebut rokok aing. Aing mah warga Blakbak di Lembur Mudagdag Kecamatan Kembung. Oh Jawa tuh sia. Makanan naon kembung? Ngakan angin Kembung nama amun ngakan kejo mah meureun jadi Oh, tuh kejona ke mana tuh? nya eta kejona loba hareuweuh Pan ku aing dikiriman wae. kiriman angin doang jadi garendut we doang. Kok ari teu kitu mah sia teu bener teh. Lah sia dikamanakeun teh? Bantuan sakitu lobana. Uing ngadengena jadi hareudang, panas. Apa uing nyapan boga pamajikan atuh? Boga anak, boga incu. Eta heula atuh. Heueuh nya aing ge sarua. Ke heula jadinya ulah mikirkeun diri sorangan loba rakyat anu ngabutuhkeun tah mendingan ge dikarahyakeun heula nakarak bagi sinarata ulah mentingkeun diri sendiri itu lurah Kan anjing mulai samsu.
Apa orangnya tuh memikirkan diri sorangan iyo. Pan luhur lah capek nage. Luhur oge, dan tetep we anu dihandap mah ngangah nungguan. Tah, iya lurah. RT denge pendidinya teh sebagai aparat kudu jadi contoh jaker masyarakat leutik, contoh nu bener, lain contoh anu henteu bener. Ngarti lurah? Ngerti. Syukur aing ngarti. Mangkana meureun didinya teh meureun keamaranahan. Saker ngabagi-bagi teh saker rakyat leutik, lain saker sungut sorangan. Tah, mantapna ge malikir atuh malikir. Jadi pengurus mah ulah sok malikiran diri sorangan wae. Ilik kahandap ulah tibang tanggah doang. Karena geus paeh nama. Mangkana geus paeh. Nah, ayeuna sia mun ditareunggeul teh gua aing moal anu melaan ieu. Da hukum di alam pocong mah. Daek nya ditareunggeul. Panu geus paeh we. Panu geus paeh we. Teunggeulan deui. Kumaha nanggeulana geus jelema geus modar. Tambahan deui. Aing mah meuseun ke pamajikan aing ge. Sina amanah, sina nurut ke aing. Waktu harita mah aing keur masih hirup masa kieu ge aing dewan. Tak aing amanah aing batur marak baju bodas ge aing embung aing mah. Aing make batik aing isukan ge rek make anu sejen aing make kameja aing mah. Aduh aing teu manggih sapatu euy. Baheula mah aing make mobil terek bus ka ditu ka dieu. Ayeuna mah aing rek kaleungit Urang. Mana? Aing jadi nyasap ka dieu. Wah, niat aing ka diskotik. Aing baheula mah hari keur ate ka diskotik aing. Ayeuna aing jadi di kos kieu, rombeng kieu. Tah rasakeun cek aing ge. Mangeuna di kos kieu teh. Ge sebakal ka dieu. Aing kasubuhan teuing duit. Rakyat tugan. Nah, eta hampir kasubuhan. Ku aing mah dititipun ka sia lurah. Nyokoan dititipun ka RT. Ka mana kena yo? Pan ku aing dialawan saeutik atuh. Tuh, Pan aing boga anak pamajikan. Harap Aing teu nepi yo. tapi pan berek orang saeutik. preman kemarin maling hayam sianya. Masih mending maling hayam daripada neraya duit rakyat. Tiga bulan paeh. Emang rumasa aing mah ngadahar duit rakyat teh. Apaan memeh? Aing berekeun ka dewan ge. Dewan ya, aing ya ti aing ya. Aing berekeun ya. Ka lurah nah heula. Aing ge disempilkeun saeutik. Aing berekeun ka sia. Oh, aing ge rumasa. Sama yang masih dibere duit di dewan. Yang masih dewan ku aing disempilkeun da sarua bukan aku majikan. Aing diberekeun ka RT, sesana aing kitu ge. Buset, ku sia mun teh. Lah nyukuri geus wae. Atuh di laut saeutik. Wah, wing karak pagikeun. Nepina ka mana sabaraha? Ngan separo Mana saparo deui na be aku aing ieu lo kabeh. nya eta kitu. Loba nama Iya, di dieu mah aing teh dihargaan sih sia. Aing teh meni sia atuh. Bahasana eueuh pisan baheula mah sia aing teh meni pak. Heula, pana alami mah tuh. Oh. Dina kos ieu mah bahasa. nana. Pak Abg sama rata. Luhur nu handap. Oh, Mah enak rata jadi rata, pocong urang. mah. Oh, tapi aing ieu beda ieu make baju ieu. Aing hayang ka pamajikan aing ge tuh hayang aing tuh. Ih.
suka aing ngerek meuli deui ke meja. Aing ngahaja nih tak pamajikan aing. Bener naon tah? Mana makanan duit rakyat deui wae siga nama. Emang siapa agar hirup ya gitu bunga wau jeung jelema teh da pakaian ge yang beda wae tak naon atuh coba mangasor kanu dihandap teh dia ngerasa aya di hirup wae. Oh nya bener euy hirup teh nya urang teh kudu sarua model nya. Oh, Kudu Iya, sarua masa. Aing rumasa nu rumasa teh mah teh Orang geus pae mah. Masing-masing kayak gitu. Nu kieu. sarua Kabeh ge sarua wae. oh sugan urang engke mah anu pemimpin anu hari rupene masih nabalan tah dan kudu jadi contoh. Oh, ulah sina kos urang ya. Anu hirup keneh oh anu kieu ulah dicaronto contoh nu Oh. halusna. burung urang teh nya. Aduh. Urang geus heula atuh urang rek pamitnya. Heeh. Bos elana isuk ya. Orang balik masing-masing kaliang nah. Mana baru kaliang? Nggak boga. Atuh. Ayo tuh, ayo pada boga mah. Ayo.